persiapan tiung bodas nu kakara dipake minggu ieu. Papisah deuh sakedeung deui bakal pajauh jeung para soulmate nu salila ieu marengan. Topan, Wila, Caca, Abim. Bagi gelis ya ih Noni jeung keratanya Topan nyapannya. Ah, Noni mah diapain juga cakep. Pakai tanah kodok warna oranye baju joget angger deung metlang Noni mah da. Kabeh nyalengir sabab Noni pernah make kostum eta dina pentas drama konyol bodor sababaraha bulan ka tukang. Poe ieu jadwal latihan vokal grup. Lagu Sampai Jumpana Endang Sukmati diapalkeun bulak-balik. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada dan tiada bertemu akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Ing atuh pas bibir nuturkeun suara gitar nu dicekel ku Topan, hate bet ngageter, asa nalangsa ka bina-bina. Loba kajadian di sakola ieu, salawasna diriung-riung ku sobat nu balager. Arang aya pasualan, sagala kasedih disanghareupan ku heureuy jeung ti cangkakak. Kuring nu asalna pupurutulan dan ningali mamih oge teu weuleuh make baju sauteud. Akhirna kabawa ku Wila nu dijilbab tina belang betong salat, jadi mimiti macaan deui buku cara salat nu bener. Wila, Topan jeung Abimah atuda lulusan pesantren boarding school basa keur SMP-na. Awewe mah ibarat kaca atuh ca, bepesa eutik bakal luntur anjeunna. Ongko apan jelas Islam mah ngajarkeun pikeun nutup aurat ka sakabeh awewe. Geus nini-nini onaman karep teuing da moal pikabi taun nu netep, ngajaga kahormatan diri, jaba menang pahala. Pastina malaikat atoheun ningali budak ngora bari gelis nutup aurat mah bakal dicatet sebagai amal kahadean nu bakal nyalametkeun urang tina panasna seuneu neraka. Wila geus nandingan buparhun guru agama lamun mapagahan. Tara diwaro mimitina ngan lila-lila, rok nu tadina luhureun tuur dipanjangan jadi semet bitis. Terus beuki panjang jadi semet memuncangan nepi ka akhirna mah diniatkeun lillahi ta'ala nutup awak sakujur. Tiung meunang meulin nungtutan geus aya 5. Hadiah ti Wila 2, ti Topan salusin, jabat tiung marahal ti Topan mah cenah meunang nyokot tina koleksi indungna nu minuhan lomari. Dasar ih, tapi halal da geus bebeja. Bubar latihan teu langsung mulang hoream. Ngobrol heula di imah Wila nu mere kursus kilat cara ditiung modis. Atuda mamih tara nyampak wayah kieu mah mulang ti kantorna sok liwat ti Isya. Papih mah saminggu sakali da dinesna jauh di kota Sejen. Untung boga babaturan balager, coba mun ngabaladna jeung si Amran. Ilona meureun kuring teh pulang anting nongkrong di diskotik. Non, engke rencana kuliah di mana? Lu ka Jogja jeung papi. Caca mah dek meuntas ka Riau. Topan mah ka Jakarta, Caca angger ku Cen Bandung, Abi mah komo mah ka Malaysia. Urang bakal boga sobat nu siga ayeuna moal nyangke. Mudah-mudahan.